Malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngamulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriyah tecan aya bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah ke Son'a dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng ge geus deuk dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan, dimulyakeun, dikiblatan, dihareupan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng, Baitullah terus dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun. Ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku hari make naon karena dikitu-kitu makanan marawisan mah gaji pendi kadua ulang tahun teh naon deh pakai lilin kan tah otakna di mana ieu budak wah itu aya ieu atuh 12 aduh supaya ulah ngiblat ka Baitullah segala rupa diusahakeun kahayangna mah arulah ka Mekah setik nah engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna geus dimasalahkeun dina kitab. Urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup jatirok sarolat lain Cilongok ieu Cilongok Gandu Cilongok ieu mah teu beda janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu tatangga Haji Masuri blon mah. Nah bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah kejadian-kejadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum patung sakitu gedena di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir benteng sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia teh geus aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puasna cedem tiis kos kuari bae pan bangunan tadi mau panas kan begitu maulidan cedem
kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri memengenang geus merengut cedem. Tah, tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir beuringas deui. Beuringas deui. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya beuringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya jelas. Wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha sabada paila anu panjang jukut garari cai paila jadi teh paila begitu lahir Kangjeng Nabi Masya Allah eta hujan anu tiis dina sabada hujan sapoe dua poe jukut gararadi usiatil ardu ba'da tuli jadbiha minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang di daerah Mekah ge di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesakna bae sesakna kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur. Hah? Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung aya ka kebon wah ieu suweg jekeun ieu waktu gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cenah ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut teh uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur. Tata gara-gara mabok badur eta ku subur-subur di urang subur naon bae aya di urang mata ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa nasyajar wajan dan teh bubuahan di Mekah masa kitu kaayaanna di urang ka asem-asem aya asem cereme di dia aya tangkal lain anu karitu teh lain nomor gede mungkin ada anu sakit baheula teh tadi di dia anu mun didahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teh ya ieu kudu oong ditanya na oong mah nyaweun digigiri mah nya eta nur segede kieu teh aduh poho ngaranna eta
Nah, ih lain tanggalnya juga buah ada kehadapan gitu tah. Nah, lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tah set pohon ngaran kayak dek sakola bae kadinya malah Rusdi masuk nalat ke bebeja kulo mah bebeja nya teh aku bebeja. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, lahirlah Kangjeng Nabi. Mata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah, sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah, lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil. Diabadikeun dina Al-Qur'an, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil asabil fil teta nu marake gajah hancurkan ku Gusti Allah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsal alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim. Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil, hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina. Haji Masuri misalnya, Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag teh Masya Allah geus parae. Gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir, berubah daerah, berubah suasana. Geus aya tiis ya. Gede sakumaha nu sok urang dicaritakeun. Susuanlah ku Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun. 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk, dibere tresep campur jeung jelema, dibere teu hayang kana alam dunia, neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan, neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis-nejis. Jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi, otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur, ibadah sorangan Kangjeng Nabi, khusyuk ka Gusti Allah, memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri. Kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadahanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan, atuh urang mah di jero kamar we sorangan, pamajikan di kamar itu, anak kamar itu, urang kamar ieu, poekan ku urang kamar sorangan, urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan, urang make putih-putih, di beurangna aya nu paeh urang mulai tasan aya pocong ya. Lain ibadah tunggul mah. Ibadah teh kos kitu. Haji Bahri kita pernah nyana kos kitu. Mantak kuarina rada lain deui ge. Ngan nyana mah di kamar kontrakan. Nah, aja aya SMS-an nya kurang Lampung bener kan ya. Eta mah lain uzah ngaranna. Iya, Haji Bahri itu. Cek nyana aya kos kitu turun nyandung. Pokoknya yang turun nyandung asal nggak ada yang nyandung mah iya aing turunan nyandung cek ulahnya beturunan gara nyandung itu sia ye itu turunan maka bega aya asal nggak ada yang nyandung iya aing turunan aing nyandung tenan naonan tuh komo ieu mah ye aing sarua cenah turunan kukula sok dikitu keur ulah ngomong turunan sia hayu laksanakeun teu siap jangan
emang kunan nu di imah kumisan tapi galak nggak langsung ngomong turunan sih endek tapi bebeja kai mah kiai aya cenah udah ikeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP malah mau ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja yang hiji sia hiji aduh terjadi malah cenah kiai geus hiji bae sadar sorangan nya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nya geus sarua di jelema apa ruangan kaburu kanyahoan aduh kajuan kukula diajak zarah ke Banten ieu teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh ka hayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge zarah ditelepon woi gimana oh pak cukurapan telepon gitu amat hei zarah di mana oke yang diberes sawo bae ceknya nake meuli sawo di mana sawo mah di mingguan di Ambalaya wah Haji Patin ieu mah tsunami ieu mah bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun geus ulah sok haju ayeuna boga ilmuna ulah maju padahal mah ilmuna mah aya jadi bere ku kula ieu a'udzubillahi min sok seurit ilmunya ndung ieu bismillahirrahmanirrahim wa qol atuh kusi ada rekam ke atuh jadi bacaan nyarandung kabeh moal tah geus beres tah ayatna eta tah asal pamajikan marah aya urangna bari jengke maca salasa rebo yes madeke coba praktekkeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sagesa lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai jeung irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tata dina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeun Sang Khalik diayakeun ku Sang Khalik Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khalik Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung mak ngarasula sagala ka Gusti Allah aja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah deuk naon atuh nu dikarasulakeun ku urang deuk naon atuh nu diingkaran ku urang jak kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna deuk kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis
tapi ku Gusti Allah diberi ilmuna timimiti samemeh Kangjeng kaditu. Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa, zaman Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng apal kabeh. Zaman Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi apal. Zaman Kangjeng Nabi Enoh, Kangjeng Nabi apal. Dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi kadieuna. Zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atba tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutnya. Apakah Kangjeng Nabi teu nyahoon bakal Presiden Jokowi? Apaleun. Di Presiden Jokowi, di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teu nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat. Dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamati saah, ciri kiamat, ciri-ciri de tereh kiamat. Dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi kan tidak menyebutkan tahunangan ciri-ciri hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakan ku Gusti Allah, ja ilmu nanti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan nu disiksa, disiksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir musyrik munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi, teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis jangan mah teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae. Kadang-kadang tulisannya anak teu kabaca ku nyana. Iya. Parah jasa. Tulisannya na isi tulisan saha cenah ieu. Teu kabaca. Di bebeja ka anakna. Ieu coba macakeun. Isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah? Tulisan abahna pada dihina eta. Ya Allah ya Rabbi. Terus mentak ulah sok ngadahar ceker kotok. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker. Jore nulis. Geus bapak sia jore. Nya jore nulisnya jore beungeut bapak sia mah. Sok acak-acakan tak emanya. Tah, ulah sok ngadahar ceker ulah. Naon bae atuh ya tunggir ulah. Ulah. Naon atuh mah jangjang cenah. Abe bisa kikiplik. Asal anak dari bere jangjang. Pingping yang abah. Mentok cek emak. Ai anak mah hulu. Jangjang tilok teh bener diberena. Mantak kos kieu ye pembuktian eta. Tilok dibere mentok. Ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mantak ngeunah. Sok aja tuh nya mah sok. Haji Masuri mah jangjang bae diberena. Atuh eta kos kieu tunggir ge ulah. Tunggir mah tulangan ngeunah yang abah. Teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng. Nah lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate anu nyangkrungan hijbe Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu-ilmu nanaon. Hayang sugih tah kuncina. Maca kitab tah geus baca. Hayang naon bae pokona asal cekas ate urang. Aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa. Urang cekas hatena. Urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-udag urang. Gitu ngomong mah mantap bae. Ya Allah pernah melet gitu manjur aja Masuri mah. Ya beak mobil hiji. Sia aja lo beak mobil hiji bobogohan. Bantu mah tilokos gitu. Boga kenek Haji Arab ragam. Kedek duanya Haji Arab jeung Dulgani.
hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana cuman lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag nomor kedua Dulgani begitu dek ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek ban kenekna kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga bannya nama Dol pinuhan bensin ini ka Garut oli pinuhan dekat kula maksudna ka ditu waktu Dulgani mah siap jasa bensin di pinuhan ka oli punyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan punyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel ieu mah lain panjana mah lain bengkel kunaon dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih katanya kesian kunyana oli beres bereja siap bos beres bos inuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia udah drogdog drogdog aduh barang kasih siti ya boh horeganan oli murna teh dipasang aduh iya bukan kenek parah nah itu Dulgani sesa keneknya nah tuh tak gesah belum nyaritakeun nyana mah geus eueureun-eureunna maksudna emangnya mah kos kitu rurah oji teh rurah oji eta teh hadamnya na kunaon ai hadamna sugiha nyana henteu tah ieu hiji kolbu ieu ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hati ya Allah ya Rabb naon bae kadeuli disebut mukasyafah teh dihibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo mah eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggijengna naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah Syekh Maulana Yusuf mukasyafah Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pan dongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikan babat Banten dilaksanakan hebat satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak itu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ka laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae entahlah abah dek jalan laut bae lah abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah dek balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atau Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeh nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ke luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas tekuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung itu plek bah ceku lagi ulah jalan laut iya kan silaka bah ayo gadi diakep kukula aduh ada gaya sia cenah tuh diakep tuh langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh cek cenah ulah lempang kieu
terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon. Coba Haji Masuri, Haji Bahari atau ulah waka di laut lu bebeneran helanan lahnya ulah waka maning kuku cuprakan di empang bae helanan. Coba yang nyawa kuku cuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar 3 kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah 3 kali napas 3 kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing itu engke sian nyobaan hiber ya ieu jerusi pernah ku kula dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah hayo guling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung jeung nah naik mobilna mobil kos Mazda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek nya isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dik buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mamun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana be macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah iyalah Kanjeng Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere jorangan resep karat nanti ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun masalah ieu nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan kan jadi kos kieu teh jadi kos kieu orang salah guru emang guruna orang nanti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon teh si teh hayang naon sugan bisi hayang naon bisi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikahkeun teh sok dibaca ayatna teh naon gara fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba ndeu kakak nyandung ayo kula mah ridho henteu geuneuk malet mah kula mah ieu ridho jasa ridho malah dianter ku kula salakina bener tah sia tah yeuh ya bener horeng mancing pamajikanna bisaan horeng hayang nyandung gede laga sia tungtung orang dicarekan ieu mah kieu cak salakina bisaan tapi cak Haji Masuri saya Haji Masuri mah ya aing mah ieu sebenarnya mah lain naon Hajiwati ngalaksanakeun parentah Allah haju menang ilham hebat Nabi kapan Nabi boga wahyu aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu jadi beureun Allah mere ilham cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Hajiwati aku gak salah cak Hajiwati ay bener-bener ilham mah ngan aing ge ye cak Hajiwati kebeneran tak kamari dibere ilham ku Allah kita ngampak hulu sia wah gaduh ilham tuh beres nih bayu
ayo sia aing ge boga ilham ceknya wah geus susah ka Jawa Suri geus ngadu ilham teu beres mah kos ge mah ya atuh aing rek nyandung ulah bebeja Jawa Suri teh mah kos kitu mah rahasiakeun oh dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe Intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Hajiwati mah suta mah teh serse lah sama ku Hajiwati mah irungna seukeut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah ieu Kangjeng ye datanglah ka umur 40 tahun Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam ditangkep Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra cek Kangjeng ma Nabi Qoriin Iqra baca ma Nabi Qoriin kula teu bisa maca Iqra ma Nabi Qoriin kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq Kangjeng Nabi turun ke Siti Khadijah Zammiluni cek Kangjeng teh rurub kula rurub pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih di Siti Khadijah majehna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh ayang teh mengaji mahaji wi lamun aya nu kitu teh awewe rangda sal umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sakjana dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal ge nya terus bae ya Allah ayeuna orang Brebes mah pancarang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah itu eta kan lo cak orang Brebes teh bu enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hidungnya ada geus tah Kangjeng diangkat jadi rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah bayangkeun ku urang perjuangan Kangjeng anu tatadina sesembahan orang Arab saat eta kadeuleu pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh titaulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadeuleu batu kita ditinggalkeun kita nyembah ka nu teu kadeuleu endeu kumaha teu puyengna sesembahan urang Arab saat eta teh kayu anu kadeuleu kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon tante tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta teh Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon tan tepi perangan ngarobah model kos kararitu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat
saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nuku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga dirobah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dimikeun 80 tapi mayar tetep bae kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karena itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marlabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teh teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya ge begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuskeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk titakaholik nu maha qadim ngeuweuskeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana kita dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantap mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa ka kentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu nu lainna har hese teh nu gadit eta lah bibit-bibit ti perangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah. Nah, mata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah, alhamdulillah berhasil dengan insan optimal. Kita hijrah ke Madinah, di Madinah 10 tahun atau 11, maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah. Geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? 300? 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun Hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang Tala'al badru alaina Tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah Tala'al badru alaina datang min saniyatil wada ti arah saniyatil wada kampung datang ngaranna kampung saniyatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far mah cek Imam Ja'far anta syamsun anta badru
anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poe panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kaset bae cak nyana wallahu alam cak halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus kota tangkoteteng ben mantap kaeng nyandung yang ngarasa kaset barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan teh Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kayahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna pareum otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu pareum jarum ragag cik Siti Aisyah teh kumaha ieu neangan jarum besi katincang teh dikrami kemong teu kuari wah teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah na katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang tan lampu pareum aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badrun urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat ya kari ya Allah Kangjeng caang ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot da fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis qudsi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga ieu kan luar biasa cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok dalang aya di Cilongok anu sok ditiup oe teh naon eta naon trompet naon eta ngaranna trompet katangganya aya di Cilongok ayo coba naon pokona Raja Gapleh di Cilongok Raja Remi di Cilongok eta Haji Patin teh mantan
mantan eta kos kitu boleh lalagaan keris dage atuh tuh bisa dicokot ku urang. Waktu lamun bulan mulu deta di pandian keris Haji Masuri. Keris Haji Patin. Pohara. Tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi. Ya Allah, keris dipikeun punyana. Tah segala dipikeun. Ih, ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok. Geus eueuh nu main remi, eueuh nu main batur remi teh naon kana? Naon kana? Gapleh tuh sia mah nyahoan. Nyahoan osok barenya. Tuh ya koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina deuk ka neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga. Lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye nu nawaran ngridit nu nawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam. Tah lamun nu ngridit can kasorot. Lamun nu teu ngridit kasorot. Misalna jam 10 beuting. Oek. Aya sinar remeng-remeng jol aya awewe. Lain cara urang etek lain. Etek mau malah nu geulis. Kawaron malah nu geul jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang. Lamun kitu mah Cilongok mantep. Gareulis urang Cilongok mah. Tapi lain penduduk asli. Tah, geulis misalnya ye. Aya we geulis lah pokona kurang mana bae. Ya seungit nya geulis. Datang misalnya ke Haji Masuri. Hajunyana bubuka bajuna. Buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mah deuk sedekah bae ka Mang Haji. Nah kira-kira buat Mang Haji kira-kira mikir-mikir cek nyana wah sinar leutik sinar leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye minta tegas teh pong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona bahayang awak aya ban dicabut di masinar nah moda mikir-mikir kene coba ka Haji Bahri bisa datang aja bisa ditihela bae wah ieu mantep cenah ieu mah barang disoratan cek nya ieu kula rangda geus aya barengan 10 tahun mah ieu menek sodah pokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dia sia tangkep sinaran jasa mah aduh kok mau ka Dulgani mah kakarang can dibukaan gak geura buka oh tamasa kumaha orek koros atuh beres eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sedekah apa sedekah diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ino geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya ayah mah ayah sinaran moal kajian kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundi kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho inu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai enggak ada wah saya tahu cenah kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah
di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeun teh urusan nyana. Penting mah urusan orang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang, saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman, nu geus iman supaya mantep, nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zamanna geus 14 abad masih keneh nyorot. Masyaallah. Sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atqal atqiya, asfal asbiya, azgal azkiya, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir, iksir teh lamun bentukna kayu. Lamun urang boga kayu eta, urang peureum, hayang ka Cirebon, dicekel kurang set, urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir. Urang teh cicing hayang ka Singapura, langsung cekel set, langsung teu kudu make lain air. Ragang di Karawang tekudu yang lain tekudu yang kayu iksir cekal kurang beksa langsung dah cak ke Singapura. Haji Rusdi tidak balik di Singapura. Nu make samping di Singapura. Di Singapura nu make samping, nu make jubah di Singapura, nu make celana panjang. Awewe kabeh make celana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Pokona didalegeun bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam masyaallah. Nya paruti, nya baragus. Teu ditutupan di Singapura mah. Nya nang geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui. Naon sia? Dek jarah, injara sia mendek deuli eta. Heuh sia. Ya Allah. Tah, kaboga ka iksir. Boga kayu iksir, kayu iksir cekelan hayangna urang dagang nyekel kayu iksir, dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat ganda. Nah, nanyakeun tangkal. Aduh, geus tinggalin zaman. Geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir, masyaallah. Urang bodoh, cekel kayu iksir, baca Quran bisa-bisa maca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Ieu iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah, lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Diberi bendera berpun muriang naon nyeri mata tidak kadia di pasangan bendera bener matana bengkakna luar biasa bisa neuleuk sina Ali teh kadia Ali siduhan wah usap ku Kangjeng set mata masyaallah cak Sidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri hayang nyaho coba mun teu buta bisa ulah usap-usap lah Haji Bahri. Tukang jeung Nabi mah lain deui ciduhna set, usap masyaallah. Coba ciduh Haji Bahri. Usap. Pan jadi kieu cenah ieu. Da tadina mah aya remeng-remeng mah. Kok jadi poek kan salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir, babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ke Kangjeng Nabi baca sholawat ke Kangjeng Nabi
macana sapoe sapeting 4444 tuh. Meme berangkat geus olab. Atuh imam mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem. Kayu asem. Iksir ya Allah ya Rabb. Nah, ieu iksir baca kurang sholawat. Ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papastan Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang, urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang, urang ridho ka Allah. Eta tah terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik, ulah inget ka pamerena, inget ka nu merena. Ridho Gusti. Tah, urang dibere sehat, ulah inget kana sehatna, tapi inget ka nu mere sehatna. Gusti nu mere sehat ka abdi, abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang urang maju, ulah neuleuh maju dagangna, nu dideuleuh nu mere dagangna. Ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun. Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah. Lamun neuleuh ka pamajikanana bosen urang. Bosen gede pangelintu. Sabeca teu mahi atuh. Atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaah. Kitu. Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing. Atuh can datang geus ditanya. Geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna. Nah, eta takos kitu tah ulah neuleuh etana, neuleuh nu merena. Ieu teh pamere Allah. Ridho. Ridho. Urang boga pamajikan, kunyil. Kunyil. Eueuh dagingan mun kaluar di budak-budak anjing. Pajar Tuhan. Lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen, tapi urang neuleuh ka nu merena Allah. Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi, jang ngabaturan abdi salillah hirup di dunia, abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena. Ieu teh geus aya ti papasten Gusti. Masyaallah babarita ngomong mah babarita. Hayu coba ridho. Eta bagus itu. Kuari urang, diri urang ya, diri urang kos kieu. Urang ngaca, masyaallah. Alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh, makhluk nu pangmulyana. Abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti Maha Kawasa jeung Maha Sagala-galana. Tah, ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti. Encan Gusti ridho ka urang. Pelantaran jam geus jam 1:30 teh anggeus dibayar iksir ieu. Iksir teh geus dibayar. Wah, taun hareup asana ieu mah ieu. Kakarak datang ka ridho doang tah. Encan ridho urang ka Gusti, ridho Gusti ka urang. Bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang. Jih, atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang. Tapi Allah ridho. Nah, sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis. Sate tuh Haji Rusdi mah geus julak cilek bae. Nya nama lain deuk muludan deuk ngadar sate. Tah ieu ridho Gusti ka urang. Ridho urang ka Gusti sarapna maca sholawat mah deuk sabaraha bae, tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang, urang ridho ka Gusti. Masyaallah, ieu bakal jadi iksir urang. Dok, contoh iksir hari eta anu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop. Supirna supir cak supirna ulah jalan dieu jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur ya Cianjur sih mah pan teu bisa bahasa Cianjur nya bahasa dieu bae de ka mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilegeg anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep. Awas ya, ayo. Ai Garut mah. Lain deui Garut mah, mantep. Tah. Cikaan teh jalan di wae. Ih, jembatanana nuju di omel wios. Sanes wios kitu. Janten teu aya papalangan, teu tiasa ka ditu. Wios cekan, hayu jalan di nya bae.
Atuh supir terus we ge, waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah. Mobil ieu hartok datang tah. Aangna kan peureum bae nya terus. Iya jembatannya putus terus gas isanas gas gitu entah ya jembatan gas ternyata gas cak supir tap aing kuari paeh ya gas pokoknya tuturkan kang be digas punya set hiber mobil hiber angna geus kieu bae terus beres saya entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan belum diceritakan seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lagaku gula diceritakan di Tasikna di Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus ka iksir mah haji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ngarang jadi kakarak naik datang ka iksir teh horenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang dek maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam ialah iksir-iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula kaji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantap ke terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngajuwi mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho na ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.